Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping barasadena dina acara Hot News. Tepangkeun wasta simkuring Aula Nugraha dina poe Sabtu nu geus kaliwat tanggal 24 Desember 2022 di Kampung Citalaga, tepatna Tebu 11 wengi parantos aya hiji kajadian nu ngahebohkeun warga Salembur kusabab ayeuna maling di salah sahiji imah warga. Dina kajadian ieu maling eta nyokot barang berharga nyaeta emas jeung duit 10 juta. Kusabab maling eta asup imah warga nyaeta nu boga imah eta poho ngonci panteu imah jeung maling eta kanyahoan asup imah aya barang anu murag nu matak aya sora jeung nu boga imah eta kahudangkeun sareng nu matak maling eta kanyahoan terus kabur. Nu boga imah eta ngagorowo ka warga, terus warga karumpul tapi anu malingna kabur jeung teu katewak. Dina ayeuna kajadian ieu urang sasarea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya di kajadian nu sarupa. Sakitu wae warta anu simkuring didugikeun. Hatur nuhun perhatosanana. Wilujeng patepang deui di lain waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.